diulangi. Bagian anak narima warisan teh lamun anakna lalaki tah eta teh anak lalaki teh kedah bagianna teh 2 kalieun awewe. Lamun anak teh awewe unggul rek 2 rek 3 jeung saterasna bagianana eta 2/3. Lamun anakna awewe unggul tunggal bagian keur anjeunna teh satengahna. Aya dawuhan Gusti Allah lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma tarok wa in kanat wahidah falahan nisfu. Nah salajengna nu kadua bagian ilung sareng bapa. Ilung sareng bapa lamun anak aya keneh tak berserikat kete ilungna bapana jeung incu. Ilung sapergenep bapa sapergenep sesana keur anak. Tapi lamun ieu anu maot teh teu boga anak maka eta warisan teh keur ilung bapa. Ngan bagianana beda. Ilung sapertilu bapana sesana. Tapi disebut sesa teh justru leuwih loba. Tah ieu kateranganana wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudus mimma taroka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus. Salajengna bagian katilu nyaeta hak antara salaki jeung pamajikan. Salaki ngabogaan hak bagian warisan tinu jadi pamajikan lamun pamajikan mau sakumaha hakna. Lamun pamajikan teu boga anak tah salaki teh bagianana teh satengah. Tapi lamun pamajikan teh boga anak maka bagianana saparapat. Terus sabalikna lamun salaki anu maot maka pamajikan ngabogaan hak tinu jadi salaki. Lamun salaki teu boga budak maka pamajikan teh bagianna teh saparapat. Tapi lamun salaki teh boga budak maka eta pamajikan teh hakna teh saperdalapan. Taya keteranganana walakum nisfu ma taroka azwajukum illam yakulahunna walad fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarokna mimba diwasiyati yusina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladum falahunna sumun mimma taraktum mimba diwasiyatin tusuna biha audain. Nah salajengna ayeuna hak antara dulur gitu kan, di mana bapak terus teu aya anakna teu aya waris mewarisi antara adi lanceuk. Adi lanceuk depan aya adi lanceuk anu sailung unggul, aya adi lanceuk sabapa unggul, aya adi lanceuk anu sailung sabapa. Lamun adi lanceuk sailung unggul
erek lalaki rek awewe sarua hakna teh sapergenep. Lamun eta dulur teh aya 2 aya 3 jeung saterasna maka bersyarikat dina sapertilu. Tah upami dulurna adi lanceuk sabapa atawa adi lanceuk saindung sabapa, lamun jenis kelamin awewe sorangan hakna teh satengah. Tapi lamun lalaki masuk sanajan sorangan hakna teh sakabehanana. Margi lanceuk atawa adi anu jenis kelamin lalaki mah asobah gitu. Jadi adi jeung lanceuk anu jenis kelamin lalaki marek sorangan rek duaan menguasai sadaya harta anu ditinggalkeun maot kudu jadi dulur. Taya kateranganana wa in kana rajulu yurasu kalalah aw imra'atun walahu ahun aw uhtun falikulli wahidi minhuma sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Teras anu aya dina ayat 176 margi katerangan-katerangan dalil-dalil tentang warisan teh surat Nisa ayat 11 ayat 12 sareng ayat 176. Kanu aya dina ayat 176 yastabtunaka qulillahu yu'tikum fil kalalah ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu uhtun falahan nisfu ma taraka wa huwa yarithuha illam yakullaha walad. Lamun aya hiji jalma boh lalaki boh awewe maot tuluy ahli warisna teh awewe atawa oge ahli warisna teh lalaki dulur anu awewe mah satengah. Tapi lamun ahli warisna teh lalaki maka sakabeh harta warisna teh hak pikeun dulur anu jadi lalaki. Nah sakitu.